Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu wa akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya set anapal gitu ya. Nalika jami geus poho ka Gusti Allah kulantaran hartana mimma dipatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' ku Allah tadi bukakeun lain hiji abwaaba kulli syai' pintu segala perkara. Nalika jelema geus poho ka Gusti Allah. Tukang sujud mah, tukang ibadah mah rek usaha teh rugi jeung rugi nu kangdong ka pangeran mah dibukakeun. Lain hiji untungna oge. Miluan judi nu sok ibadah nu salat mah rugi we jeung rugi. Nu tara salat mah lolos. Dina nu sok ibadah mah sakapangih di era-era ya. Anu tara ibadah mah lulus we dina teh anu nyahoeun. Jadi dina maksiat teh bebas we. Hatta ida parihu di mana menang ka beungharanana bungah tah jelema jang naon jang ini ka Mekah ngabeungharkeun orang Mekah gitu. Jang naon jang puasa kalapar-lapar dahaga jang naon zakat jeung fitrah geus we jang sorangan gitu. Eta teh hatta ida parihu dari ka bungah akhadnahum baghtatan engke ku Allah bakal canak serentak sakaligus Gusti Allah. Di halangan eta jami ku hartana tepikeun ka poho ka Gusti Allah. Kapungkur kitu seueur jami-jami anu asalna soleh jadi kahalangan ku Allah ka Allah teu tiasa ninggal ka janten teu soleh kumar dikahijab ku hartana. Tapi harta teh teu tiasa ngahijab harta teh. Ngan dina pada umumna harta teh artos teh tiasa ngahijab urang ninggal ka Gusti Allah. Qarun teh surah Allah dina Al-Qur'an fa kharaja ala qaumi fi zinatihi qala alladhi yuriduna hayata dunya qala ya laitana misna ma utiya qarun innahu lahu haddin azim. Gusti cek jamaah teh abi hayang qarun harta qarun eta Qarun beunghar menika cida beungharna kapungkur Qarun teh umatna jamaah Nabi Musa murid Nabi Musa jami anu soleh Qarun teh kumaha dipasihan harta nyungkeun harta didoakeun hartana ayeuna kumaha Qarun janten miliuner emere triliunan harta Qarun oge ku Allah teh digambarkeun Qarun teh ngagambar sok mun teh kaluar sareng penggawana Qarun teh nyanak genep ratus pelayan. Anu ngajaga Qarun teh pelayanna teh. Genep ratusna 300 Pak. Pamegat 300 istri. Teras tentarana teu kagok 6.000 tentara. Mun sakali kaluar eta Qarun teh. Teras Qarun nyanak 6.000 binatang ternak dikaluarkeun dibawa onta dicandak. Sapi dicanak binatang ternak dari carana Qarun teh rek nemung-nemung ka jami nu sanes kieu. Qarun oge nyanak 60 onta anu mana onta eta nyanak kunci gudang harta Qarun. Mun digambarkeun kunci gudang harta Qarun sakoncina saontana teh sakintal kekuatan ontanya nak kunci na hungkul sakintal berarti 60 kintal kunci gudang harta Qarun. Kumaha eta hartana kuncina geus 60 kintal. Qarun ngarasa bangga akhirna kumaha dihijab teu tiasa teu emut da Gusti Allah